Aduh, aduh, aduh. Woi, kok gering tuh? Awak namanya nggak gibrig. Atau batur gering sih bibijak kami. Emang kami dokter. Lagian siapa tuh urup nat jadi dokter, siapa urup nat jadi dukun. Dukun cabulnya. Perasaan setahun cepet jasa ini mah. Karena ke kamari lebaran. Ngesdek lebaran deh bae. Nyaku heseun ya aing boga bebene. Unggal tahun can pernah aing pelesiran ya. Ngajak awewe naik bis. Boy, karena sih ya. Kajulina asem amat banget sih ya. Kos kelek haron. Seredih aing nat. Ndek lebaran duit teboga, bebene teboga. Bantat. Udah dijun pusing atuh boy. Atuh eta mah pas. Duit teboga, bebene teboga. Kecuali sia boga bebene teboga duit. Eta karak pusing. Oh sih nat. Tapi kan nu mantep mah aing ya, duit boga, bebene boga. Terus ku yang diajak jalan-jalan, ka Cibodas ke Bandung ke. Ngenu lebih seru deh ku yang diajak ke pantai, renang bareng aing jeung nyana. Ame aing bisa bubuayaan. Sia boy. Sok yang ngajak awewe segala ke pantai. Berkos ya mah cocoknya bawa ngalayan. Sial sia. Emang banget aing kos bendera koneng. Pienakeun bae sia ngomong teh. Canda boy, sok laju emosi bae sia mah. Can aya bayangan aing ya. Barang hakan gratis jang sahur. Aduh. 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 Sial siapa tuh? Lah. Anak lewat malah cicing di jalan. Aduh. Kieu ya, aya buka puasa jeung cai angeun doang mah. Lembang ge. Asal totolo jog bae. Aduh. Aha, aing boga ide bagus ya. Aing pura-pura gering, terus ngedeng di dia di ambennya sisi jalan supaya kajileuna geringna bener. Make samping heula aing ah. Sial batu tah. Ih. Kayak aing mah aing dek lewat nu. Nyisi heulan ke naon ke? Ulah sengaja cicing di dinya. Ih. Nyen gede adat doang. Nah, Harun tuh. Trik dimulai. Kamera action. Aduh, 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 Ai, aduh, sahayu. Ameureureung di jalan kieu. aduh. Ih. Dia sia kok, woi, sia kunaon kok? Awak aing teu buku-buku datang muriang Bayrun. Paranas tiris, lalinu, lalengsu. Aduh, lemas, lemah gemulai. Waduh. Kok, ieu mah muriang sia geus kualifikasi ieu mah. Banget sia. Komplikasi meureun Run. Aduh. Eta maksud aing kok. Minum obat atuh sia. Geus minum obat can sia. Aing dek minum obat, tapi beuteung aing kosong, can ngakanda naon. Emang sia buka puasa tadi teh daang kok. Daang atuh sing seubeuh buka puasa mah, kos aing. Aduh, henteu Run, cuma nginum sirup bengok doang tadi. Ih, atuh buka puasa jeung sirup doang. Daang atuh kok daang. Eta pugurun masalahna, di maeng mah barang nu bisa dihakan, pan. Atuh moal aya lah, moal mah henteu ngakan mah terus. Pan sia mah ngaledek Run. Oh panik-panik na acan. Lain geratengankeun eta naon hakanon. Aing yang nginum obat. Nyangan hakaneun ka mana tuh aing kok. Jadi duit lagi aing teu boga. Pan sia mah cager. Bisa nyangan ka mana ke lelempangan. Waduh, pan malah makin parah. Beudang atuh kok, aing nyaran bajeng conat heulan. Suganya boga duit.
Lamun bisa mah kejo jeung lauk kotok goreng run. Ulah poho bedan bakwan, tempe, tahu, kungkang goreng jeung sayur lobeh narun. Kerupuk tong pohonya. Terus teh manis. Ilah, pakai request segala dina. Mana loba jasa requestna. Eta lamun teu menang duitna kumaha ko? Dialakan jantung coba kuengnya. Ai. Masa aing sahur teh makan jantung jauh. Hayang gareuneuk aing. Siap puasan tuh tadi Nat. Atuh puasa lah, eta wajib boy bagi umat Islam. Siap Ustad. Woi. Kokoh gering tuh. Awak namanya ngagibrig. Atuh batur gering sih bibijaka kami. Emang kami dokter. Lagian siapa tuh urup Nat jadi dokter, siapa urup Nat jadi dukun. Dukun cabulnya. Woi, serius atuh. Kitu-kitu ge pan kokoh batur urang ih. Emangnya negering naon Run? Teu nyaho aing ge. Ih. Puguh aing titah nyaran barang hakanya jeung nginum obat cenah. Aing jeung meulina teu boga duit. Sabar boga duit teu. Duit di mana tuh aing? Usana ge henteu, tah conat meureun bogaeun. Boga sih aing 20.000. Cuman yang beli seblak gedeng. Geus ka dieu Nat. 20 ge kajen mahi lah. Harunya sia kokoh kar gering. Masa aing kudu gagang akan seblak. Hayang lagi di tahun kamari aing can kasampean. Mendingan bikin sia Nat. Mendingan kene kalengitan duit daripada kalengitan babaturan. Sia mun kalengitan duit mah bisa nginjem ka babaturan. Coba sia lamun kalengitan babaturan. Mau bisa nginjem duit sia ka babaturan. Tuh Nat denge boy. Heeh sih. Ron, Ayo tuh yuk orang belikan kejo. Soalnya nah yang lauk kotok goreng, sayur kungkang, tempe orek, tahu genyos, jeung kerupuk, nginumna teh manis. Loba pamenta teh jelema keur gering ge. ayo boy. Urang bari noong bisa kaburu eueuh. Ayo gaskeun. Ayo. Wih. Adi tuh heula atuh lauk kakak kokoh. Urang beli kejo heula. Iya bener. Ayo itu. Kebel amat sih ya Harun. Kayak aing aya eueuh atuh. Lamun teu menang barahakan di dieu aing dek pindah lokasi pan. Ron. Eta semeuli naon eta loba amat. Ih, sesuai permintaan kokoh. Kejo, lauk kotok goreng, sayur kungkang, tahu genyos, tempe orek, kerupuk, jeung eta non teh manis. Atuh eta mah porsi jeung lain jeung jelema gering, Run. Atuh pamentana kitu kokoh. Ih, Itu. Bari nangguan Harun neangan barahakan. Mendingan aing ngarokok heula lah sabatang mah. woi, hayo tuh, si kokoh guna naon? Ayo. Kosa suara budak tuh. Kantongan deh ah. Pura-pura ngedeng deh ya. Aduh. Wah, kokoh pingsan kan? Ayo dah, ayo hei. Woi, kokoh, siapa kunaon koh? Udang koh. Si Harun. Sebalik deui. Boy, Nat. Koh, gerahakan yuk kejona ayeuna yuk. Oh, asa kok masih kaburu lewat. Oh iya, padu bae mah ngomong teh ya. Dak, naruhunnya geus marelikeun kejo. Geus koh akan heulan. Kayak Bayrun, yang sahur. Ayeuna bae pan sih cenah minum obat. Pan obat aing mah ieu, Run. Kejo. Terus ya sebenarnya gering tuh sih. Tadi nama aing hampir gering, Run. Aing bingung. Mikiran jang sahur awana naon. Ayeuna nama aing cager. Jadi geus balikeun kejo ku sia. Haram jada sia koh. Aing mah teu boga duit gede belaan ku aing meulikeun kayak jojeng sia. Run, siapa malikeun doang di tempat teh aing. Cicing senat. Ih, pan sih malah emosi ka aing. Aing emosi ka sia. Atuh sia sok iluan bae aing keur emosi ka kokoh ge. Wajar lah aing iluun. Pan sih malik aja make duit aing. Enggak cicing bae sia mah ulah ku campur. Ron, Nat, pan sia malah cekcok duaan sih. Sendek marah mah yuk kanya ini pan. Mana tak kokoh? Ih, tuh kok malu tuh. Kokoh lupa sia. Malam ini
Aku makan sahur gratis. Woi, 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 woi.